Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya mancomania di mana wae ayana. Patebang dangu deui sonten ieu sareng aki di acara dongeng Sunda nu dipedar di kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang para mancowar salam dunya. Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kasihatan. Lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna, digampilkeun rizkina sarta ditebihkeun tina balai oge mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Urang ngeureyeun raskeun hanca nu katunda dina jejer carios Iblis basisir kaler. Ayeuna nincak bagian anu kasalapan kumaha lalampahan salajengna wiratama. Urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae. Ditoel dina palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu pada subscribe, like, komen, ugi nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang ngeureuyeuh we nya pamirsa di sela-sela urang dina kasibukan kasab urang sadidinten. Urang sasarengan ngeureuyeuh ngareah-reah seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda urang ambarkeun deui samakna par samakna sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Wira teh tadi nama moal waka turun ke kalangan tapi ningali kasalametan Bandawa jeung adi-adina kaancam. Wira akhirna memutuskeun pikeun secara langsung yang hareupan Iblis basisir kaler. Wira jeung Raksapati ngajega pahareup-hareup. Silih tetep ngadu pangabaran. Jawara Gunung Salak. Nah eta ilmu tanaga sakti indi saepi nu dibangga-banggakeun ku anjeun teh, ceuk Raksapati. Minangka gegedug dunya pasilatan ti golongan hideung manehna kataji nempo lawan nami banda ilmu tanaga sakti inti saepi. Hiji ilmu langka anu arang dipibanda ku jawara-jawara di dunya pasilatan. Lamun Wira geus bisa nyampurnakeunana, Raksapati ngarasa ham-ham dirina bisa pikeun nandingan lawana eta. Kuring geus aya di hareupeun anjeun, hayu urang rengsekeun urusan urang teh, ceuk Wiratama. Tiisnya di tanah sama sakali manehna teu mirosea kana caritaan Iblis basisir kaler. Sawaktu tadi bentrok ge tanaga jero Wira bisa ngukur lamun tanaga jero lawana teu dihandapun manehna. Kusabab eta Wira tetep hati-hati. Pikeun yang hareupan jalma nu kawentar telenges taya ras-rasan. Tanaga inti saepina tetep diwatak ku Wira. Ulah kabur ku ngadan kasohorajeun Jawara Gunung Salak. Jalma sejen bisa bae gimir nyang hareupan jurus-jurus aing anjeun. Tapi na Iblis basisir kaler. Saeutik ge teu ngarasa saber. Ngadana anjeun bakal dihapus ku kaula tina dunya pasilatan, ceuk Raksapati. Di antara tokoh-tokoh golongan hideung,
Iblis basisir kaler memang kaasup tokoh kahot anu mibanda ilmu luhur matak teu munasabah manehna ngarasa nguntup bisa ngarubuhkeun wira anu dianggapna masih budak kamari sore sarta kurang dina pangalaman. Lamun kitu, nah anjeun teu geura ngalakukeun tindakan. Walon wira bari mesem, wira tetap ngajaga kasabaran hatena, sangkan tetap tenang, sangkan ulah tepi kapancing ku caritaan-caritaan iblis basisir kaler. Anjeun geus teu sabar rupana, bau jawara gunung salak tadah yeuh jurus-jurus kaula. Cek Raksapati bari tuluy ngajegang sukuna, masang kuda-kuda. Dua leungeunna nyilang di hareupeun dada katempo dampal leungeunna ngageter tananing Raksapati ngalirkeun tanaga jerona. Sabrut iblis basisir kaler maju narajang. Dua leungeunna ngabuka tuluy ngababuk bareng rek ngeprak sirahna jawara gunung salak. Tapi wira tama nu geus sayaga gancang ngawangun jurus nyuaikeun sereh ngolehkeun laja. Dua leungeunna ngangkat ka luhur gentak nyuaikeun dua leungeunna musuh anu rek ngepruk sirahna saterusna suku katuhuna wira ngaheumbat ti arah handap ngarah kana kantong semarna iblis basisir kaler. Hiuk sebuk Raksapati sempat ngaranjug teu nyangka lamun lawana bisa ngagagalkeun seranganana sekaligus malik pikeun rajang. Sanajan bari jeung leuwas Raksapati masih bisa ngarapatkeun dua tuurna pikeun nahan tajongan Wiratama. Hiuk des suku wira nyelap ka kunci kedua tuurna iblis basisir kaler, sedangkan dua pigeulangna iblis basisir kaler geus dicekel ku leungeunna wira. Dina kayaan silih kunci kitu wira gancang muihkeun badana bari nejehkeun suku kencana dina gerakan tetenong ngajemput angeun. Hiuk jedak suku kenca wira nanggal ngahancap pisan kana dadana Raksapati. Raksapati ngadayag daga tukang meh bae labuh lamun teu gancang imbangan badan. hebat oge anjeun teh. Raksapati galaka ngagagak seuri bangun bungah bari ngeprukan dadana. Teu katempo saeutik ge manehna ngarasa nyeri ku tajonganna Wiratama. Iblis basisir kaler teh ngarasa bungah sabab geus welasan taun manehna teu meunang lawan anu tangguh. Tapi kakarak ge manehna turun gunung deui 2 bulan manehna geus manggihan 2 lawan anu tangguh nyaeta Dewa Gunung Gede jeung Jawara Gunung Salak. Dua leungeunna iblis basisir kaler ngabuka tuluy dikebutkeun ka arah wira. Hiuk wutut. Dua gelombang angin panas ngadius tarik. Wira henteu cicingeun ningali panarjang musuh gancang dua leungeunna ge kakebut ka hareup ngaleupas jurus ngahihidan sangu akeul. Hiuk wutut gelebuk des biar. Obat gelombang angin bentrok tuluy buyar bebarengan. Wira gancang miheulaan narajang. Dua leungeunna ngakupai ka hareup dina jurus ngagebah laleur ngarubung pindang. Dua gelombang angin tiis nyeor paheula-heula pasusul-susul ke arah iblis basisir kaler. Raksapati gancang muterkeun leungeunna pikeun naki serangan musuh. Wut war des hus brak. Sanajan nu hiji bisa katakis, tapi serangan susulan anu hijina angin tiis norobos lolos tina hadangan leungeunna Raksapati manehna ngajereg-jeg tuluy nyolonton rek labuh. Untung awakna katahan ku hiji batang tangkal kai jadina henteu nepi ka rubuh. Dadana karasa kawas ditindihan ku balok es anu kacida tiisna kitu oge leungeunna
katempo ngageter karasa kaku ku hawa tiis anu nyecep nyaksrak tepi kana sumsum. Hebat hoge jajaka degening, aing bagi penasaran, gerentes Raksapati dina hatena. Tuluy manehna ngerahkeun hawa panas tanaga jerona kana dada jeung leungeunna pikeun ngabuyarkeun hawa tiis anu narajang ka dirina. Sanggeus awakna bisa pulih, Raksapati ngabangun kuda-kuda deui. Dada serangan kaulah, hiat gajang. Manehna ngagajang maju. Suku jebragna ayeuna mah lempeng ngarah kana dadana Wiratama. Wira harita katempo ngagiwar ka belah kenca. Sawaktu panarajang lawan teh poos, Wira gancang ngaheumbatkeun leungeun katuhuna. Pikeun ngirimkeun tenggelan sodor kejo anu ngarah kana careha musuh. Tapi orok kaya iblis basisir kaler teh lain jawara kamari sore. Manehna gagedug golongan hideung anu waregu pangalaman tarung. Sawaktu karasaya samran angin tenggelan ti arah belah katuhueunana, iblis basisir kaler gentak ngalelepkeun sirahna. Dina gerakan kuya nyusup hiuk swut plos tenggelan musuh liwat di salureun sirahna. Iblis basisir kaler gancang nyerongkeun badana ka belah katuhu bari sukuna ngababad ngarah kana bincurangna jawara Gunung Salak ngagunakeun jurus leled samak. Tapi Wira masih rancingeus manehna ngajaul ka luhur tuluy salto 2 kali. Satuluyna bari ngalayang turun ka handap leungeun katuhuna anu ngaheumbat. Dampal leungeunna anu meber teh dipiringkeun ngawangun tenggelan murakadu. Hiu but gigir dampal leungeun jawara Gunung Salak rek ngabeulah kana sirahna iblis basisir kaler. Iblis basisir kaler angkat 2 leungeunna ka luhur bari disilangkeun pikeun naki serangan musuh. Manehna apal tanaga jero budak ngora lawana eta teu bisa pikeun dianggap remeh. Hiu des tenggelan murakadu digunting ku 2 leungeunna Raksapati. Kep leungeun badag Raksapati newak pigeulangna Wiratama. Tapi samemeh Raksapati nyieun gerakan, Wira geus miheulaan najongkeun suku katuhuna ngarah kana dadana Raksapati. Hiu keduk. Ayo Raksapati kadenge ngagero awakna ngolea berubuh ka tukang tapi cekelanana kana leungeun Wira teu leupas. Ngamangpaatkeun daya labuh awakna anu ngajengkang ka tukang. Raksapati teh bari sakaligus ngabantingkeun awakna Wira ka tukangeunana. Hiu kedebut kubrag. Alah Wira ngagero sabab awakna ti banting tarik ka satukangeun Raksapati tonggongna ngabentur pisan kana taneuh. 2 jawara beda umur teh sakadapan bareng nangkarak bengkang dina luhureun jukut. Tapi teu lila ge saduana bareng ngajanggelek hudang deui tuluy masang kuda-kuda anyarna. Daya tahan awakna bener-bener hebat ya iblis teh. Geus 3 kali bieu dadana keuna ku panarajang aing, tapi kawasna eueuh tapakna. Gerentes Wira bari ngalengkah lalaunan ka belah katuhu. Iya budak, jurus-jurusna aing hese pikeun ngabacana. Tapi asana aing apal kana gerakan mamurid saha ieu sabenerna budak teh. Karena Raksapati dina batina manehna ngalengkah lalaunan ka belah kenca bari panonna nitenan kana gerakan Wiratama. Seak Raksapati miheulaan dina rajang, angin serangan panas karasa nebak kana sirahna Wirat. Rikat Wira ngawangun jurus nyaeta jurus katel pacantel. Leungeun iblis basisir kaler anu keur ngaheumbat tarik ditewak pigeulangna bari dicentokkeun sakaligus. Suku Wira teh maju asup ngarengkas sukuna Raksapati hiuk tep tolonyong bret kalayang gedebut.
Raksapati ngagadebut labuh nangkuban kawas nangka asa kan uragrag dina tangkal beungeutna ti susud kana taneuh. Tapi eta aki-aki genut teh memang mibanda daya tahan anu luar biasa. Manehna gancang ngacerek jig hudang tuluy teu anta parah deui narajang leuwih hebat ka jawara Gunung Salak. Nu tarung beuki lila beuki ragot. Serangan-serangan iblis basisir kaler beuki gancang hese pikeun dituturkeun ku panenjo panon biasa. Wira atuh gancang imbangan kuningkatkeun kecepatan gerakanana. Nu tarung jadi kawas dua bayangan anu silih udag silih desek. Sakapeung bayangan beureum ngadesek bayangan bodas. Sakapeung bayangan bodas anu maju ngadesek ka bayangan beureum. 5 orang murid Dewa Gunung Gede pogot lalajo sakapeung kadenge ku mecrekna kataji nyaksian kahebatan jurus-jurus dua jawara tingkat luhur anu keur silih alapati. Geus liwat ti 50 jurus tarungna Raksapati ngalawan Wiratama, tapi can katempo tanda-tanda lamun aya anu bakal kasoran. Hiji mangsa Raksapati ngagosok-gosokkeun dua leungeunna ngawatak ajian dampal letah seuneu. Dua leungeunna ngelunkeun haseup sataka tempo marong kawas seuneu durukan. Bari ngagero tarik manehna ngagajeng luhur ka arah Wira. Wira anu geus ngawatak tanaga inti saepi ngalirkeun tanaga inti saepi anu hawana tiis kana dua dampal leungeunna. Satuluyna Wira oge ngagajeng luhur mapag kana lawana. Hiu hiu plak plak bledug. Dua pasang dampal leungeun nu dieusi ku ajian hebat diadu di luhur nimbulkeun sorang ngabledug tarik sarta ngalentabna letah seuneu ka luhur. Duanana bareng maceleng ka tukang bari ting gedebut labuh tibanting kana taneuh. Tapi duanana ge gancang uniang hudang bari masing-masing ngalirkeun hawa murnina sabab awakna Wira karasa panas ngaheab. Sedengkeun awakna Raksapati ngarasa tiris kawas anu kabulusan. Kaulah apa ya nama? Anjeun teh si horeng mah muridna si aki-aki peot musadik anu gelarna Dewa Popolah ti kahyangan. Teu sangka eta aki-aki peot bangsa teh mibanda pawaris anu lumayan boga bakat. Cek iblis basisir kaler bari nulak cangkeng. Di mana anjeun bisa nyangka kitu? Tanya Wira. Wira teh ngarasa heran sabab salila ngumbara ngalalana nyiar luang jeung pangalaman mang tahun-tahun. Saurang ge taya anu apaleun lamun manehna muridna Aki Musadik. Nilik tina dasar-dasar jurus anjeun kaula geus bisa ngaduga. Lamun anjeun teh muridna eta aki-aki peot. Di mana guru anjeun ayeuna nyamunina Nah anjeun neneangan kuring dengan saukurek diajak cacarita. Hayu urang tuluykeun tarung urang. Cek Wira. Wira teka pancing pikeun nyaritakeun ngeunaan guruna sabab Aki Musadik geus wanti-wanti sangkan Wira teh nyaritakeun ngeunaan dirina ka sasaha. Kaula memang bakal nuluykeun tarung urang. Tapi waktu lain ayeuna, walon iblis basisir kaler. Jawaban ti iblis basisir kaler teh nyieun reuas pikeun Wira jeung 5 jawara pedang pamulah sagara. Rek teh kumaha jadi reuas salila ieu iblis basisir kaler teh jadi Rajapati karitu ka dieu nyebarkeun maut pikeun neangan jawara Gunung Salak. Tapi kiwari sawak jawara Gunung Salak aya di hareupeunana, kunaon manehna kawas anu embung pikeun nandasa jawara Gunung Salak? Naon maksud anjeun teh iblis basisir kaler? Tanya Wira bari kerung teu ngarti naon anu dihayangkeun ku Raksapati. Dengekeun sing tanget ku anjeun. Kaula teu ngarasa puas lamun tiwasna anjeun teu disaksian ku tokoh-tokoh dunya pasilatan.
Jadi kaulah nangtang anjeun pikeun nuluykeun tarung urang ieu di bulan 2 poe ka-7. Tempatna di Lengko Biru. Ayeuna mah anjeun jeung 5 laleur bau eta meunang ngarindit. Sanggeus nyarita kitu iblis basisir kaler teh ngolebat indit ngiles ninggalkeun Wiratama jeung 5 urang muridna Dewa Gunung Gede. Kariwira ngahulang mikiran ucapanna iblis basisir kaler, tapi ngadadak tak wira aya nu nepak. Geus kisila, lamun eta iblis geus nangtukeun kitu geus moal bisa dihulag. Ayeuna mah hayu urang tinggalkeun ieu tempat. Sia horeng anu nepak jeung nyarita teh Bandawa, jalma pangkolotna ti 7 pedang pameulah sagara. Nyahir nama genep urang jawara ngora teh ninggalkeun eta tempat bari mawa 2 mayit dulurna. Beja ngeunaan tarungna iblis basisir kaler ngalawan jawara Gunung Salak gancang sumebar ka sakuliah madhab. Mesa kabeh tokoh-tokoh dunya pasilatan mah geus ngadenge kana eta beja teh. Tarungna 2 jawara kahot anu kasohor mibanda ilmu kasaktian harebat geus dipastikeun nyaeta bulan 2 poe ka-7 di Lengko Biru. Mesa kabeh tokoh dunya pasilatan sigana baembung pikeun ngaliwatkeun tarungna 2 jago ti aliran anu beda. Wira alias jawara Gunung Salak ngawakilan golongan bodas bakal ngadu jajate naruhkeun nyawa ngalawan iblis basisir kaler alias Raksapati ti aliran hideung. Sakabeh tokoh golongan bodas jeung hideung mesa kabehna kaluar di tempatna, kabehan lumampah pikeun nuju ka Lengko Biru. Timimiti jawara tingkat luhur nu luhur elmuna tepi ka jawara-jawara kampung anu biasa anu mibanda ilmu pas-pasan. Kabeh ge hayang lalajo, hayang nyaksian, hayang nimba pangalaman ti 2 urang jawara hebat anu pasti bakal ngabudalkeun meta-metakeun jurus-jurus hebat andelanana. Harita ge saurang awe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya bodas lempang. Lempang salse bari ngelek boboko jeung nyuhun nyiru dina luhur sirahna. Ibi reka mana cek saurang budak umuran 10 tahun. Ih, ibi ge ye erek ka Lengko Biru ieu teh erek dagang awug. Jeung dagang ieu kukurawu sugan we kan di ditu mah rame loba jalma engke teh pasina ieu marema ibi dagangna. Ujang erek jajan awugnya. Teu boga duit bi nganjuk meunang his leutik keneh geus diajar nganjuk. Mah geus eta boga duit mah ieu dibere kukurawu sasiuknya. Maka itu balik eta bari jeung teu dicalana deui bohara pemirsa. Bisa duit ieu ge atuh nuju lumampah ka Lengko Biru. Kumaha lalakon di Lengko Biru teh urang guar di bagian salajengna. Pamirsa sadayana cag urang teuneun heula lampahana Wiratama si jawara bajigur sakti alias jawara Gunung Salak anu ditangtang duelnya ditangtang tarung ku iblis basisir kaler di Lengko Biru. Cag urang teuneun heula di haneuleum sieum geus sampureun wangtuna di hanjuang siang geus naleun urang samper di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayaan anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Mugi-mugi wae sanaos bari jeung basajan dongeng Aki tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hatenya ubar ngabang melerkeun kacape saparantosna sadidinten urang dekasab milari kipayah. Oge mulangkeun katineung ka jaman kapungkur di mana urang hiburanana ting darepong di payuneun radiona sewang-sewangan kangge ngadangkeun dongeng-dongeng Sunda anu dipedar ku maestro dongeng jaman kapungkur. Sakitu heula nu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.